we iya. Tepuku pisan geuning. Astagfirullahaladzim, atuh mah ulah make kuah. Kayak lama abi kan ngupayakeun ya. Ge, mana 50 aya teh? Ya heula him, urang can aya nagih heula ka si mak. Bae mana mak 50 jang mayar ya ka si Rio. Ih, pugu urang rek nagih ka si Rio, duit urang teh di si Rio. Oh, lagi mana lagi? Ka dia teh. Kek. Ya aya naon sih, Mak? Iya, Bos. Si Rio boga hutang ka emak. 50. Tapi teh dek bayar. Heula bos. Si Ugi ge boga hutang ka urang 50, lain laik teu mayar mah. Ya heula yo, urang teh poho kana hutang mah ngan urang nagih heula ka si emak. Geus pusing ya aing mah. Ya, Mak, diberenginnya ku abi yo. Tah, 50. Nah, nuhun Bos, itu tulungan. Rek majar ka si Ugi. Ya Gi, urang mayar hutang ka didinya. Nyeren teh lunas. Tah heuh nuhun mak. Nya urang mayar yo ka ente yo, lunasnya. Tah, kitu atuh Gi, urang jadina aya mayarnya jeung kemauan. Ieu mak. Tak kitu, mayar osok hese kana hutang teh. Tah, aya nama geus beres hutang mah ka si Rio, ka si Sugi. Mah geus beres tah tinggal emak. Ka dieu tadi nginjem ka abi 50. Nya Bos, geus beres ayeuna alhamdulillah. Nyerenkeun nya, nuhun. Oh, tah kitu sing alakunnya teu pira ku 50 jadi parasea. Sok atunya. Nuhun. Geuning mama asal lieur ieu teh. Heeh, sarua mah lieur. Lieur pugu mak. Tapi urang hutang geus lunas kain. Heeh, Lunas. Oh, kayak si Bos lunas. Heeh, ngan ieu teh teu bebenangan nya. Mana heuh. Mau kemana, Mak? Aku mau pulang. Oh, arek pulang. Sarang atuh jeung abi. Nggak ngerepotin gitu, ah. Ih, ya. Ya, di bensinan tak? Bensinan. Nuhun. Ayo tuh main sarang mama. Mate dari mana? Luka lah, panas mah inggit yang celek. Suka dia diantar karena motor. Bos, urang diteteangan ka ieu mah. Aduh, aing mah untung we ya kabeneran aya di dieu. Cih, naon si neneangan kitu ka urang? Aing mau keur niis di dieu ya. Ye, pugu ya urang rek store duit kai, tadi isuk-isuk di ala. Yo. 2 juta, Bos. Oh, geus payu. Aduh aing mah keur butuh duit pisan ieu teh yo. Heeh, atuh nuhunnya. Heeh, sok Bos, kalem. Lunas ya Bosnya. Abi bade teras, bade salat asar. Heeh, yo, sok nuhun yo nya. Nah, lumayan euy. Aduh, si Bos areta, hitungan duit. Ah, mau pinjem. Duh, aya sini nih rabi di aing mah. Sok nginjem duit aing subukeun ah. Kebeneran, Kebeneran naon ini rabi? Terus, yang panggil aku Nini Rabi. Aku masih gadis loh. Nu sidik Nini. Bilang gadis. Udah ke Nini mah udah Nini atuh. Aya naon ka dieu Nini? Gini Bos, biar silaturahmi nggak putus, emak mau minjem duit 100. Paribasa nginjem duit jeung duit mama. Ari mayar tara. Kapan saya tidak bayar? Perasaan tiap pinjam juga bayar. Lah, pokoknya mah eueuh duitna mah. Abi geus teu boga duit ieu teh. Lah, Bos, sebentar aja, besok juga dikembaliin. Nah, pokoknya mah enggak ada mah. Asli, bentar ada telepon. Halo? Oh, bentar mah. Halo? Hah? Tah duit. Dasar jam apa itu aing dicopot duitnya lihat mah. Oh, nya sok atuh. Sok. Duh, maaf ya, Mak. Ada telepon ya. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Ada nggak uang? Nggak ada, Mak. Nggak ada. Bisa bahasa Sunda nggak? Ya, duit nate eueuh, Mak. Eueuh, abi keur teu boga. Ya udah, kalau nggak ada mah, saya mah nggak mau maksa. Dasar jama pelit, jawab pelit mah kudu dicolong. Anjir, aing poho tadi euy kana telepon jigana duit katempuan jigana mah euy. Bi aing bisa dicokot itu ngelai. Anjir, eueuh 500 loh, ini euy. Tuh, kemana sih mati euy? Kita ngelakeun lauk itu tuh. Mak, ka dieu mah sakedeung, Mak. Mak, ka dieu, Mak. Ka dieu. Nah, si gogorowokan wae. Yo, Mak. Ieu kan lauk leutik keneh. Nya, pang melakeun tuh di ditu. Nya, tah, engke nu ieu cuang beuleum. Sok pelakeun mah di ditu, Mak. Duh, kita dipelakin di mana? Atuh di dia gitu lah. Di dia we. Teh si banyak umur. Anak maranakan. Capek kieu euy. Ieu ka mana sih si emanya ditah melakeun lauk teh? Mela-mela teuing kitu teh. Nah, susu ku aing mah. Mak. Geus can eta melak lauk, Mak. Udah tah, Bos.
Aing mah melak lauk kalah ditacapkeun dina taneuh atuh da moal hirup mah. Maksud urang teh pelakeun di balong. Kalah di dinya atuh payah atuh lauk urang ih. Ki, urang mah titah dipelakeun. Lamun titah kabalongkeun pasti kabalongkeun. Aing si ngarti atuh. Piraku atuh ayeuna lauk dipelakeun di dinya dina taneuh atuh modar atuh kitu mah. Terus aku salah enggak? Nanam lauk di sini. Pusing aing mah dasar kolot di karbit anjing. Payah atuh lauk urang kieu mah. Bedul, eta anak muda meni marah-marah sama aku. Kayak tiga budak ceurik itu nya. Poe kieu. Ah, ku aing ditempo ae kunaon eta budak ceurik kieu. Kunaon jang tengah poe kieu ceurik atuh baru dihurung sarung deui kunaon. Iya, si mama jeung si bapak parasea. Parasea. Hai parasea kunaon cenah? Duka da dicabokan ku si bapak di kamar. Dicabokan. Geuning apa ujang dicabokan si mama? Da abi noong. Ojir ditoong. Terus kumaha inung maneh ayeuna? Ceurik si mamahna da siga nu nyarieun. Terus cerikna kumaha jang si mamahna? Cerik nama kieu da Oh. Boa edan ari ujang. Lain ceurik eta mah jang keurian adi. Well, Mang Jack. Bos, gini, saya teh ada perlu. Perlu apa Mang Jack? Pinjam duit. Boro-boga Mang Jack, teu boga duit Mang Jack. Kirain teh punya. Bos, Bentar Mang Jack, ada telepon Mang Jack. Ya. Halo. Sok. Ya, sok atuh lah. Nama ke bebeng. Naon Mang Jack eta nangtung Rumah. dirinya Mang Jack? Enggak naon-naon, Bos. Pingin aja nangtung. Terus sari-sari kalau nangtung dirinya Mang Jack teh. Oh, ini teh kokol ya. Kentongan. Bos. Enggak indit atuh. Enggak lah, kunaon Mang Jack kalah cicing di dinya kunaon? Enggak naon-naon. Pingin we cicing di dieu atuh. Mending enggak teu meunang. Liar Mang Jack mah jikuas nu gelo nya. Well. Makanya jangan pelit kalau ada orang yang mau minjem teh. Berean, biar nggak leungit. Rezeki anak soleh